Sahabat Rama, saatnya canggih guard. Oke, anjeunnya ho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke, sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tah ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha, ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup camperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim neng sok we atulah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atulah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau cooling geus. 2. Upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagentos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah muahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. Talu? Can. Kela hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantina ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih guard. Bener-bener euy maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peuting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok aya mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel, Pak. Ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra, Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru jang Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon, Pak? kade ulah dijual Tong diical. Nah, tong diical, Pak. nya heueuh tong dijual apanan eta imah teh anu batur urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. iya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya.
Mohon antosannya, Mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya, sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangulila-lila teuing. Ulinnya. Henteu, Bu. Sumpah, abi mah ameng ka mana. Abi teh nuju di jalan, Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling enjing, Bu. Uina ka bumi nyedar sangguna mah. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu sabra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna pae kan? Mohon, Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu, Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan, Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebeleun maneh mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebeleun. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna eueuhna naonan. Nah, emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu, Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan euy. Urang ngerek nanya ka maneh, Din. Nanya naon? Maneh nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon, cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon, Mak? ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah, Mak. Ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu. Sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana? Kehola atuh. Kan maneh can ngobrol. Jago maneh teh naon? Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teu meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim apa? Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah.
diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha itu carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel.